gaya mohek sumuhun nya gaul buta zaman now sok atuh calukan batu-batu mangga. Hey my brother everybody, come here, let's go, come on, kemari, kesindang iya, kemarau, kadieu di Asia naonan. Nya Gusti cecantilan nya sasantikan emang lagi cantik sok dia gitu saya mah korban TikTok saya tak wah aji kacau naon kacau aya ieu jelema ieu mah aing wah aduh aji kacau kumaha tadi nama dunya teh rek aman aing hirup datang si ieu mah jadi kacau hirup aing hirup kumaha kitu lainana aji budeg jelema teh boting saeur aing nyaho sok lalajo dina YouTube budeg jadi aji aing nyaho budeg moal mah cager-cager pika kiamat oge geus bibir hiji sia teh budeg aing nyaho budeg cetekal budeg anjing budeg kata nanya ke aing saha nu maot tadi kapangi anjing kapangi innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot anjing peuh nu baheula anjing aing nyaho alah ubaran atuh kututut pasti kitu dah alah sarua sia teh baheula kayak kitu aing nyaho tutut lebok anjing api-api konsen tuh duh api-api ngeregepkeun padahal mah dina otakna teh sepi da teu kadenge cirina teh bergeun geuranya ku sia tempo geuranya tempo yang akan semua pangabaktos Gusti diterima ulan tuh cek aing oge anjing budak keneh aing mah nyahoan budak anjing budak percuma Gusti mendingan meuli obeng rogok ceulina tuman naonana Gusti diterima lain naonana tuh alah meuli soder anjing kudu soder sia beura alah atawa neangan lap Gusti atawa tamang asupkeun kana ceulina hegere kita merong ka aing geuranya merong minta tulung ka aing merong geuranya tempo ku sia bisi aing bisi bohong tempo merong ka aing geuranya ning teu geuranya merong geura-geura tempo geuranya mera dibilang nepi ka 3 hiji 2 iya merong geuranya merong ya cek aing oge anjing merong nyahoan aing ya aing mah nyahoan merong ya anjing aing teh nyahoan ngejauh dina YouTube anjing aing nyahoan siapa dina anjing anjing ini bau cubluk sesungut teh naon cenah cek dunungan teh tutut hakan ku sia anjing tutut hakan ku sia anjing balongna lebok alhamdulillah jadi aduh alhamdulillah taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum sasama umat Islam urang ayeuna tiasa ngalaksanakeun Idul Fitri balik deui kana kafitrian balik deui kana kasucian saparantosna urang puasa salami sasasi kumasia anjing kumasia amin mudah-mudahan amin aduh alah kudu kitu atuh urang teh
nya kumaha semohon amin mudah-mudahan urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala kalaresan denten teh oge abdi teh ayeuna teh jadi ustad nya guguru ka Ustad Ayub nya eta Ustad Ayub teh doktor teh nya doktor eta teh Ustad Ayub teh nyaho dan nyaho is doktor Ustad Ayub teh lain bidan doktor Ustad Ayub teh lamun sia jadi ustad heug sia keur dakwah di panggung aya nu hajat sia keur assalamualaikum kabeneran aing ngaliwat panggung sia diragaji ku aing sia keur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aing mah dihandap gosrek tah kitu atuh ngadukung aja ngadukung naon si goblok ngadukungnya budak aduh mah balik anjing diuk anjing kulan teu ngomong kudu itu ngomong materi ku sia tah hakan anjing alhamdulillah ya Allah geus lohor deui ya anjing aing mecus di sangka bedung aduh kabina-bina teuing itu aya naon nya ti Gusti heula mana nu lainna weh di mana wae Aisyah ari sia kumaha kawas lain yang babaturan saja aing teh beleguk naon ya dengekeun apan sia jeung aing teh siapa pahit sama manis siapa biasa cilaka kari-kari sia kadieu sosoranganan make polo goblok ai sia aing di kontrakan ku sia diantep kabina-bina teuing ari sia mah ari uwa kabina-bina teuing ari uwa naon eta kunci kontrakan ku sia digubung apan sih di aing di jero goblok sia teh di mana bina-bina teh mangkani aing hayang ngising WC di luar kabayang ku sia aing guling ka sahan hayang ngising kesang leutik bina-bina teh aing digencet-gencet ku ping-ping gitu tah kabeneran aya topi sia diisingan ku aing nya daripada na kerese goblok sia topi aing aduh teuing na jiga WC bina-bina teh ulah kitu wari uwa aing ge teh aing teh wari wa dengekeun ku uwa aing teh panjemana teh sama pahit sama manis wari uwa dengekeun sia teh kitu oh anjing sia teh bina-bina teuing ari uwa nyeri hate aing teh wa hampura ada hampura teh ge ku aing anu sakali-kali deui nya wanya moal heeh cikene lebaran panjang urang teh wa ari uwa heeh hayang dibom ku aing naon atuh sia di bom masih ge milu ka bom ai heuh poho tadi bom na ku peuyeum ku aing mah heeh yang peye sia teh heeh cik atuh ngararomong meuni jalan rempe itu coba itu make hakan tutut ku sia anjing kabina-bina teuing sia teh ustad naon bade kieu geuning aya Gusti sugan teh aya Gusti di teh damang Gus Gusti gitu anjing meuni Gus sia teh lain dah urang mah jeung dunungan geus deukeut cari ngomong naon oge moal naon nya keur mawing teh napas pendek heeh aya naon ieu teh Gus ya anjing meuni geuleuh aing keur ditungtut meuni ka ditungtut kieu ieu pangna dikumpulkeun teh aya perlu nya aya perlu karena naon perlu meni dikumpulkeun nu gelo lain naon ramatuk lain naon ieu teh dikumpulkeun kaula teh kautus ku raja nyata sareng Kakang Patih nyaeta rek init ka negara Amarta rek maehan hiji jelema ngaranna Gatot Kaca ai buset Gatot Kaca
teh dipaehan jeung Gatot Kaca teh tuah teh dosa. Gatot Kaca teh eta teh baheula geus maehan karuhun urang baheula naga percona. Oh gitu. Apaan cenah cek beja manu maehan teh Jabang Tutuka. Baheula tah ieu mah ngaranna teh Gatot Kaca. Buset. Wani mana si Gatot Kaca? Wani. Anjing bohong sia. Wani na naon goblok si teh. Sia mah tong borong ka Gatot Kaca ku bangkong sieun goblok si teh. Apa cucung kok ge muriding sia mah. Komo ku si Gatot Kaca. Batuk tuh. Bleh. Bleh. Kunaon Abah? Hah? Ari Abah kunaon Bah? Batuk. Oh butak Bah. Batuk lain butak. Harus minum obat atuh Abah. Obatnya naon? Engrin gerabah. Eta teh cager. Modal Abah. Panyakitna Jeung Abahna. sia teh kakolot teh. Bah bade ka mana ieu teh Bah? Hah? Abah bade ka mana Bah? Rek ngungsi. Ngungsi ka mana Bah? Ya ngungsi makan nu aman atuh. Depan urang teh ayeuna teh gunung geus gararunul. Ciracai geus areuweung. Saraat Geus syaraat. Tempo datang hujan banjir bandang. Tempo halodo eueuh cai. Can kahuruan. Karunyanya Bah. Heeh. Tapi karunya kene ka abi atuh Bah. Naon? Batur mah lebaran teh mareri baju ujang mah teh di baju Abah. Abah mah batur mah baju beli koko Abah. Hari ujang teh kabeli naon-naon dari Abah. Cing sabar jang. Hayang mudik ujang teh. Mudik ka mana goblok da teu goblok lemur. Ka mana we atuh Abah? Dengan lemur anu kosong. Sewa kurang. Nya Abah. Ari maneh beusang bulan puasa henteu. Alhamdulillah Abah puasa. Puasa mata-mata abdi teh bahan daripada Abah. Awa pencentoan anak kalau teu puasa. Lain naon jang abah mah teu kuat ku udud. Dari udud Batal. Teu kuat ku udud jeung cikopi abah mah eta we wungkul. Dari dahar mah jam 12 ge geus. kan bae Bah diajar we Bah. Heeh. Ini mah orang teh diajar, orang teh nyabahnya. Heeh. Bah, Naon? hari si emak ka mana Bah? Pan inung maneh teh baheula ge maot. Ngaletak setrum. Marukana meureun kabel teh pais belut. Diletak nepi ka jengker apa inung sia teh. Nah atuh Abah teu ngaletak. Atuh pae jeung aingna. Sia diurus ku saha? Ah, mending ku batu daripada ku Abah mah kieu nih. Abah, Naon? ujang masuk sedih teh Bah. Naon? Hayang disunatan. alah Ya. Ya. kunaon Tong seserian Abah. Ceurik anjing lain ceurik. Nah, make ceurik. Kedabana teu boga duit.
nada sunatan mah ku peso lain ku duit abah. Lain meureun da abah teh meureun kudu nita ka ahlina. Atuh ku abah we. Teu becus. Sieun kateuk-teuk jeung kanyutna. Abah mah jorang kunyat kanyut abah. Nah, da kanyut mah teu jorang. Da eueuh lemesna kanyut mah. Nya hayang lemes mah dihampelas we atuh. Diamplas lain lemes peurih goblok. Kanyut mah babasaan kolot baheula aya kanyut kunang. Nya banyak. Heeh. Aya kanyutna punuk, Hartina teh berangan, sieunan, kanyutna tarang, artina teh eraan. Lair kanyut. naon? Eta mah wanian. Lair kanyut mah mukprukeun ti kanyut. Naon eta? Eta mah lamun hajat bungsu bebeakan disebutna teh mukprukeun ti kanyut. Lamun awewe kawin wae Hamur kanyut. lamun lempangna egang Burut. Nya nya banyak. teu jorang kanyut makade. Kuring ge kungsi sakola. Henteu kanyut mah teu jorang. Nya abah apal ayeuna mah. Abah Naon? hayang di baju abah. Kayak urang minta ke Bapak Udin. Bapak ketua panitia bager. Nya piraku teu mere. Kesa kedeung deui ge mere. Baudin abah. Heeh. Sok mere gitu. Mere Ning henteu. acan. Sabar da meureun kudu leumpang. Tadi teh kudu di amplopan. Kudu ngodok heula. Mana abah ning eueuh. Acan sabar. Can ngodok heula. Can dihitung heula. Tuh, alhamdulillah tingali. Tuh, tingali. Nah eta mah leungeun dalang abah. Udah kahanap merekna. Alhamdulillah. Masihan sabaraha? 100.000. Tuh lumayan. 100.000 panayagan aya 50. Berarti lamun dibagikeun teh 2.000 ewang. Tong dibikeun ka panayagan mah nya ka abdi we nya. Nuhun Bapak Udin jeung panjang yuswa Bapak Udin. Amin. Nya anu sanesna bilih bade mangga. Heureui ketang heureui mah ka Pak Udin we pada geus deukeut ka Pak Udin. Nya ketua panitia si ganteng kalem. Nya si Avenger. Bah, Naon? ujang aya ngalagu bah. Menang bah ngalagu bah. Ngalagu naon? Ujang teh hayang bisa ngalagu sugan kaberik bah suarana nya da suarana keur kieu abah. Lagu naon? Lagu anak jalanan nih bah. Nu kumaha? Nu geuning. Menang dehem bah. Hah? Behem menang. Menang. Nanti si DM dengan bahasa bujur di goblok. Tuh bah biaya da busiat saeutik teu naon. Sepeda mah kuring teh budak jalanan.
Iya. Gawe ukur ngamen dina kendaraan apa nyeri hati sabenerna hati ngerasa nalangsa puguh hirup ragap kaya Bapak teu apa dirupa yang deui duka di mana mun panas kapanasan Pauli Sukasari anu sayang mun hujan kahujanan mun repeti ngadon sare di emperan dapugu tegap lego gobrog aya nu ngaduru nepi ka hantona padudi anu sayang Geunaheun yang lagu teh jang daek direkam di mana bah pabrik tahu lain direkam digiling di nyama Geunaheun kan lagu teh teh nyinggung ka abah make bapak teh apa dirupa pan bapak sia teh aing nyarek apa rupa kumaha ka abah naon tiba heula nepi ka ayeuna can pernah banget abdi jeung banget abah pamprok nah sok abah malik ka tewe ka tukang tah malik di ka kenca tah abdi ka dieu teh penak jeung abah tuh ka dieu teh penak jeung abah ka mana ge teh penak jeung abah tuh ka dieu teh oh abah ka mana abah siapa abah iya diharap ka mana abah iya diharap alah si abah abah keur emak aing ka abah abah ka mana abah si abah iya diharap anjing mau tahu yang anjing itu anjing kan baca sia ka kolote paduli teuing aing mah geus kieu mah si abah aing mah keur si emak aina abah ya Allah ya Robi kemagakeun atuh abah ka mana abah Gusti nu agung Allahu Akbar abah di mana wae atuh ari babatok sia aduh sia dan goblok ya akeun kitu eta walau geunaheun nya enakeun kulan atuh lagu aing teh atuh aduh itu bos kerek balik beureun om telalot om geus teu usum ayeuna mah di om telalot om anu di teungar ayeuna mah walau we namun usumna wala beuleum geunaheun nya enakeun atuh lagu uing teh Bapak Udin cenah hoyong walau leuh Bapak ketua palai wala beuleum Pak Udin boleh Pak Udin ai Pak Ukin teh teu aya oh mangga atuh wah Aisyah sama walau
pisan pelan. Mau ngetes gitu. Jo kana ugana we. Aduh genaheunnya. Enakeun pisan. Amun aing mah tungtungna wungkul nu ngeunaheun teu eta sora sinen ngeunaheun aduh. Oh, nyakang tos ini mah. Geura urang tesnya ye. Anu mana, Kang? Sinen anu pangorana nu itu Si tuh. Neng Yanti. Neng Yanti Puja. Artis TPRI Bandung. Ya, Nya. TPRI Jawa Barat Banten. dina Katumiri. Nya penyiar TPRI dina Katumiri. Anu jeung aya pancet nih. Sok Neng Yanti. Kah? Neng Yanti. Kah? Sok turutan walaweuleuh. Walaweuleuh. Walau Aji. Nah, Kang. Tapi kagak kelesel lagi kana hati aing. Paingan bos. Walaweuleuh. walau Walaweuleuh. Doser gitu. Celana teu pupuku sereg anjing. Sing deui nomorna. Walaweuleuh. Walau anjing. Aduh. Walau. Walau. Walaweuleuh. Aduh. Subhanallah. Si boleng, itu nyingka si boleng goblok. Siapa jeung minta tisu kenapa udah sia. Sienan anu tengah ta Ibu Ratu ah. Iya. Ibu Ratu ah. Anu linggih dina Singasana. kursi gading. Gilang Ramadan, Bro. So, walaweuleuh. Aduh, Ibu Ratu ge ngageleser. Walaweuleuh. 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 Anjing. Saeutik. Sinen aing nepi ka halade kieu. Halus bener. Nu hiji deui. Cing sing Asisten Ratu. merah delima. Cing. Cing halus baulah ya. Si megaloman. Ayo megaloman. Mulai film megaloman beureum di buku. Oh, so, si Naruto enggak. So, Ya megaloman. walaweuleuh. Ku aing dihuapan sia. Mana Maraya Seri? Sora nepi ka kieu sia teh. Aya senyum. Cing bener sia teh Naruto. Sok. Walaweuleuh. Walau. Walaweuleuh. Ka pagawe desa nu nambut setrum sakedap. Karena Ye sinen ulang setrum ku aing. Anjing sinenan haus teh. Beda-beda teh aing teh, Bro. Hei manusia, kegening Ustaz Ayu aya. Ustaz Ayub bener nih. Menyak itu sorana. hei manusia. Naon euy? Sadar naon teh? Hei manusia. Kareung teuing di leuweung kieu nya euy. Ah, ketang aing mah teu sieun teu.
eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig eueuh sok tiba baheula nepi ka ayeuna eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig lamun ku beus loba aing mah leuwih hade sieun ku beus daripada sieun ku jurig teu aing mah seutik teh sieun ku jurig mah teu manusia manusia dawale dia dawale wale naon dia naik naon urang ludo Acara ieu disponsori obat batuk cap bujur kalkun. Boh palawargi kaserang batuk teureun-eureun tong diantep. Leuet we obat batuk cap bujur kalkun. Tiasa ngalondongan rupi-rupi batuk diantawisna batuk kering akibat ti korolila teuing kapoe. Batuk basah gara-gara ti teuleum di walungan. Leuet ieu landong dijamin tokcer. Batuk palawargi bakal pindah ka tatangga. Hoyong langkung tokcer leuet we sareng botol-botolna. Dijamin batuk bakal leungit saumur-umur. Enggak, iya mah ketang-ketang selingan, urang dangukeun deui obrolan maut. Orang diosok ludo. Aduh, di mana-mana ieu ludo. Aduh ampun. Ngaracun pisan komo pandayagan. Ai istirahat lain molor ludo waduh. Eta mun abuh mah molor. manusia Lah, sieun aing mah teu. Singlar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Budi darat tuna jaya nuli cai jaya una sang ratu mut putih bemenga banyu mingkem mingkem balalager jurig di dieu kawas jurig di ditu we balalager sok mare pulsa Aduh. manusia a'udzubillah minasyaitonir rajim lekoh ya Lekoh biasana. Ati putih caya herang nu herang sabdaning Allah urung tanding damar kurung mancorong kade serange kade obat-obat aduh manusia sima aing sima maung sieun ku aing aing ge sarua sieun ku maung ka kidul aing ka kaler maung ka kulon aing ka wetan maung ka luhur aing ka handap alhamdulillah teu papanggih jeung maung salamet we manusia yang paling jampe nu teu mati dulu Naon? jurigna budeg Molot jurigna. Kang tulungan mau teh sidawala ini ngalagu Ciri khas. dalang mana eta we laguna teh Khas eta mah. aya anu gagara yaman kana bitis jeung ngegelan lebok monyong lebok eta teh kangkung eta teh sangu goreng bejakeun ka panitia keur dalang manokna 2 oh nogan wah kacau panitia teh euy Aya ngan dibubukeun. aduh Kang tulungan aha aya anu gegarayaman muni gegarayaman bahasa Indonesia karena debitis dengegelan lebok monyong lebok bagian aing eta mah aya naon dengekeun ku sia euy naon dengekeun naon dengekeun sora naon dengekeun
disada kerenya ku sia denge kena geranya naon ganeng cenah ganeng geranya denge ke sia sorano sia na ganeng geranya denge ke sia belah mana astagfirullah ya tenang lah kata jeung sia na ganeng goblok ongko yang ada sora denge ke sia sia monggo yang ada sora tapi sia na ganeng itu na eueuh goblok sia teh sia teh itu nu ganeng teh aing maneh oh sia ongko aing ongko banyak nengekeun ya eueuh dipacok coy sira naon teuing euy nya nengekeun manusia sadanaon eta dengekeun ku sia sadanaon eta nah situ kemut di bau sadanaon wah manusia nu kitu wae teh apal naon eta teh gajah rek ngenog si goblok gajah ngenog sagede kumaha nogna Aisyah teuing sia Kang aduh naon ari aka sia goblok kakara seumur-umur sia nyari make jeung gajah ngenog kabayang nogna teh segede nog puyuh atuh pejet goblok aduh naon ari aka ganeng goblok sia kabayang ai gajah 2 ton ai nog leutik aduh sia goblok jeung gajah ngenog teh aduh kabayang aya gajah ngelek boboko rek nyileung aduh ku jempolna kitu cukup goblok naon aya aduh aya gajah kongkorongok aduh hayam belagu pandiganti ku gajah sia teh alah aya gajah kate aya gajah pelung aduh gajah pelung mapan biasana ayam pelung lamun rek kontes dibere belut ieu mah dibere orai orai teh anaconda di gede aya gajah ketawa goblok sia teh hayam sia teh pan diganti ku gajah goblok sia teh aya bubur gajah si goblok aduh ngos sia teh aduh alah anu ieu mah anu alus mah aya bakakak gajah anjing aduh bakakak gajah kumaha ngadangkakeunana goblok sia ngadangkakeunana teh ku doser leuh ngadangkakeun mah nyolokna kunaon goblok tiang listrik seuketan luhurna aduh alah ayam mie rebus rasa gajah bawang alah sia kamana wae karep alah ampun naon deui aduh naon aya nog asin gajah segede kumaha capna goblok alah aduh alah aya naon jang
naon da gajahna datang bapak itu teh panjang umur gajahna datang Allahu Akbar Allah naon aya gajah tulalena sauted tulale teh kuncung aduh Allahu Akbar Allahu Akbar alhamdulillah ya Allah karangan syariah ieu aya gajah memawa kantong rek sakola PAUD sia teh ka aing goblok naon dari bapak lamun teu ngagubuk-gubuk kantong mah ka arti ku aing di dieu eueuh deui nu ngagubuk kantong nyuati aing ada abdi mah ka gajah nah sia mah kantong da sekolah PAUD edan sia aya gajah darah tinggi aduh marah-marah kumaha setruk aya gajah setruk kumaha nya tulalena heuras nah ada tulale nu handap gosok siapa kemana wae alah sugan teh eueuh gawir di dieu kurang maluak lieu ek aya gawir meuni rewas kuring tiga perut kana gawir ieu dadang ngadurudun ya gebok jeung teuas we dieu dadang ngadurudun tiga perut kana gawir jadi babak belur ya dada tiga perut kana gawir perih-perih nah meuni kieu naon merong eta sia ngomong di kitu-kitu geuleuh kadengena ngewa kadengena cik sia teh deges secara bro eta ngomong di kitu-kitu kacida-cida teuing naon aya gajah teu turut munding aduh bener da malah gebog bola dia teras euy ulah kaget teh bangsa manusia henteu sieun di si mabdi mah teu kaget nah teu kaget mah kaget abdi mah biasa nu jelema nu garoreng mah si Aji anjing kagara panggil jebut goreng daripada si nyebut cangcut kaing si anjing goblok ini yang kelit jadi si anjing amak berhenti dinya si tanya sahate ya itu ngaran kaulah teh Lodra Sakti kan Lodra Sakti iya ayo pangker tuh yang ngejawab anjing tuh geuleuh ka si anjing nah jelema nu geuleuh ditanya dengikeun da wala ya cek sepuh kapungkurnya ya lamun hirup hayang senang nu pedit bere nu baeud tanya degen ku sia nu pedit bere nu baeud tanya nu bedang unggahan kitu nu ngahina buruhan ku sia hayang senang mah hirup lajig lah tong dakwah lah dina dakwah lagi aing mah insya moal paling oge pindah agama dan nu geuleuh mah kitu tong bodoh ka jelemana ningali senana oge geus geuleuh heeh bade ka mana ieu teh kaula teh bade naroskeun ye sateh di si mabdi ye ngaran mah Semar semohon ari eta tukang abdi bilang ye
Aliando. Ya anjing, Aliando. Ali Agrem anjing. Alah atau Ali Doble. Ali depan tukangna. Abdi ya. Pia Palen. Lain Pia Palen siapa Pia Jalan Tol anjing. Pia Cipali. Semar, Sumuhun. Ai salira teh bade ka mana kaula teh bade roskeun teh sem. Sem. Halo sem. Naroskeun naon? Bade naroskeun dupi Nagara Amarta Palihwana. Nah teu acan uninga Nagara Amarta Palihwana teu acan. Palai uninga apa nanyakeun kaula teh. Upami palai uninga mah Nagara Amarta teh ieu. Ai. Wih, geus nepi geuning. Jadi ieu teh Nagara Amarta. Ieu teh Nagara Amarta. Tah, upami bener ieu Nagara Amarta kaula beda naroskeun. Bener di Nagara Amarta teh aya nu ngaran Gatotkaca. Oh aya. Aya di mana? Enakeun. Iya Gatotkaca teh, sanes. Atuna Asia nanaonan. Beuki geuleuh aing ka si eta tah. Halah ya Allah, lamun aya cubluk dihabuskeun kana cubluk aing. Aduh. Aya Gatotkaca teh ayeuna teh bade diistrenan nyaeta jadi lurah Tamtama Nagara Amarta. Di mana cicingna? Nyaeta di Lajang Tengah. Oh Pak meureunnan rek ngawilujengkeun meureunnan. Ngawilujengkeun meureunnan beulah Gatotkaca pan bade dilantik nya meureun Pak mun ondangan meureun ieu teh. Jiga nama salmetna nya Ngawilujengkeun. Jadi anjeun wawuh ka Gatotkaca sanes wawuh deui upami dipercanten mah jisim abdi teh pawonganana sa pawonganana Beneran. naon euy bener siapa pawonganana Sumuhun ya ini bejakeun ka si Gatotkaca ditungguan ku aing bejakeun anjing ditungguan ku aing ke naon pokona si Gatotkaca ditungguan ku aing bade naon di podaran ku aing ih si goblok ke punten Pak naon sih teh naon urusanana Gatotkaca jeung si lain ai sia naonna guruna anjing monya guruna belang geduk ieu anjing ya lamun maneh hayang nyaho Gatotkaca teh murid aing kabeneran jeung guruna ku aing dipodaran kolot aing baheula dipaehanna ku si Gatotkaca ayeuna sia jeung si Gatotkaca dipaehan ku aing ayo ya sanajan Gatotkaca eueuh di dieu utang pati para pati utang bilang urang lawan Pak tuman sugan teh kawan si goblok Kalonyeng. ai urang ajat dinu legah yang nyaho saja lawan ku sia ya aduh kadia sia kafir kasah aja teh sia aja kafir kadia Yahudi si tukang ngeurikeun agama si tara salat si tara zakat si tara jumahan nyaho di mana si aing tara jumahan nya nyaho di mana ning eueuh di masjid aing masjid sia di mana aing di meuni je teh
pokoknya anu eueuh di masjid aing berarti eta terjemahan. Kurang ajar sia. Hei, Dah. jik tua tua ya belum. Oh, lain muhrim. Tong tua tua saya ingus wudu. Didinya ulah macam-macam ka jelema ieu. Ieu jelema teh keur ganas yeuh. Keur ganas. Ayeuna ganas, kamari mah gedang. Ganas teh galak bergu. Heuh gedang bageur. Ini mung eleh. Ieu teh jelema teh keur nguriling nangan tanding anyak cang nangan lawan can nyaho digeti sorangan. Cobaan tasirana dagur kulingis. Kuat modar. Kalau jago nak sia. Aduh. Kadieu sia Jumanta. Sia anjing. Sia teh nya beungeut kieu mah Jumanta sia teh. Kumaha mun aya urang dia Jumanta, paduli teh da mah Jumanta di dieu. Sia Jumanji mah film anjing. Lu teuing sia teh. Jaa. Naon sia Japra. Si anjing. Si Samsudin. Nah Sarkim. Wowo. Si Ulis. Ya. Udah bener teuing sia teh. Udah bener teuing. Arifin. Bina-bina teuing. Naon si Riki? Gelut aing sia kurajan. Tulung. Eta geus aya nulungan. Alajang. Kang. Alhamdulillah deuleu euy. Kang. Dewek selamat. Ya. Yang sang tangga alpuket. Nyi raya Bang Bara deuleu si edan. Jadi tulungan ku aing nyebut Bang Bara ka aing. Urang sia. Pot. Udah pot. Udah pot. Tulang. Woi. Tapi kamu tak iya labuh teh teh. Heureudeng si teh. Heureudeng. Meneges mau ditangkep teh, dicerahkeun hayangna. Si teh nanti nyabakan susu goblok si teh. Meni lepet. Udah si Lola. Udah. Aduh Gusti. Anom. Mudahan tiwas anom. Tiwas hudang juragan anom Gusti. Anom. Gitu. Aduh, maka tinggal liur aing. Maka piatur anom. Benar bot. Cilaka anom. Cilaka naon? Nu anom ngalahirkeun. Tempo anakna juga seheri. Alah. Kabur. Gara siap-siap sih tes DNA. Ya. Yang cepat saya. Udah bot. Agan nguningakeun aya jami aya manusia wangsa orai. Orai toke. Orai si teh. Ini juga bayawak. Hubungan jeung toke, apan toke teh eta teh. Incuna bayawak. Sekeseler. Mang kita ka Saudarana. nya. Tak kitu agan. Aya orai, sumuhun bangsa orai. Di mana? Di tadi we ditu. Lain di mana nagarana? Saurna mah tina nagara Guhakendra cenah. Guhakendra, sumuhun eta teh selerna Prabu Nagapersona kapungkur anu dipaehan ku agan. Ai maneh
sauna teh bade nelasan pati agan ngalanyawa agan ku abdi di halangan agan buta genep ku abdi eleh ngan eta rajana hese agan nah can leuting nu lain urang teh kerek jeung eta wungkul sugene mere duit goblok atuh si teh ai bapak mana kumaha aduh sumuhun duka kumaha nasibna pun bapak bawa pun bapak teh diperkosa mangkaning orai kebayang orai merkosa pinguin anakna kelenci tulungan satulungan ampun ayo what Tiwas mayem Bausya nah harus ya Pak nuju sia rusak tuh Wak. norakati aing kacentar gelap meureun eta karasa blok ka benda-benda teh ayana agan ari diteulan ku batur teh heulawan teh teh asa gelut ti simap di magan lawan kan lawan sumuhun teh teh asa gelut ti simap di mah diajar naon ya tuh wes nuhun agan upami daya agan pangenten disiksa wae di si Mabi lamun ditenggelan batur teh lawan atuh lawan lain kalakah ngajedog da teh tiasa gelut tiasa gelut banyak jeung kucing meunang diajar kasih cakrut atuh nya ampun kobel naon nya tagan bisi can ngisang wa bisa jeung aya kobel ieu bujur ka pentik ieu aduh wa Semar Banar nangka dina waktu aing si edan taingan bauna beda sabab dina waktu ayeuna si goblok nepi ka tiis gitu nah anu teu nama aing di kobea-kobea tapi si goblok teh lamun teu salah cek beja ngaran maneh Rapi Ahmad masya we podaran ku aing semuanyuet gelo ieu jelema tapi kata asyum layu mah Allahu Akbar subhanallah hai gelo ieu jelema what ala ieu layu mayem tendangan pelantung demang dan wieu ayak kene aduh gitu keting masih udah teh asup nih amak teh kasih Messi aing aduh tapi nanti teh asup tapi kata dek dahar aing 3 poe mah sabab aing favorit pisan kasih Messi euy nah urang mah nyahukeun budakna tuh kumaha budakna si Messi baheula mah muka tamal ban di budak teh reparasi jari-jari ya engko aduh aing Jerman keok deh doh ampun jago hungkul peok ke Meksiko kamu bisa diandalkan favorit aing Belanda temiluan
Nahannya. Oh, makanya di bulan nanti si Ruben. Aduh. Si Ruben Amsu ning. Oh, ini juga banci. Alah, Itali bang nama euy. Itali mah teu pisan. Itali. Teu asup pisan Itali. Mangeuning di Itali teh Ruby Darwis. Aduh. Kurang ajar syekh dasa. Utang pati para pati utang urang ti para urang. Ha? Daran ku aing sia. Ulah mau uyah euy. Karena ieu orang mah sieun ku uyah. Mawa beurit sak aing, sieun orang mah ku beurit. Sia goblok beurit tadi hakan tu teh. Apa ho? Paling. Naon teh gaya laleur gede. Urang ajar Gatot Kaca. Utang pati pada pati utang urang di pada urang. Dibasakakan diksa kula beraja. Diksa pangusap. Sakula paungan. Beraja lalap nempanane jiwa peroka anak menak tunggal anak menak aji mulai tegal ada majuah binatang. Ngomong naon. Ngomong naon. Ari ngomong kudu ka harti ku batur. Bakat sepakat diberi bedai sebenarnya benar baik. Sok kapatak kecebri kedibalik Gatot Kaca beri bedai bedai. Sakapatik kedibalik kedibrai kedibrai. Sampai kedibrai berangkat tak boleh kedibrai tak boleh tak boleh tak pedar bedai. Sampai bedai. Sakit benar-benar orang benar-benar peduli benar-benar benar. Sakit benar-benar tekan benar-benar pada kata benar-benar tak benar-benar anu do anjing do benar-benar. Naon benar-benar benar. Sakit benar-benar. Wala pelan si cepot kunaon. Sama benar lain. Sakit benar-benar. Nanaonan eta teh? Sa eta jelema. Bedai. Kurang ajar sia. Maju Gatot Kaca ayo, maju. Ayana ganeng. Syallah. Ka kitu-kitu na sia ka aing teh. Kalau teh menang kitu doraka ganeng atuh ayana we. Sidik aya aing teh beunang. Kumaha tua tah kaleresan aya Kakang Semar, Tulungan Kakang Semar Pandawa. Dudukan dibawa ka mana ieu Pandawa jigna ku 5 urang disandra. Tiwu kacongok-congokna ku amis, puhuna parantos gamos agan. Cing balik ditanya teh cing balik. Ditanya teh bisa henteu na dijawab tiwu kacongok-congona ku amis puhuna parantos gamos hartina teh dunungan teu tiasa komo dewek aturan kitu keun atuh kalila-lila dimake tiwu can melak beureun cepot ya bisa teh maneh tiwu agan balai tiwu. Kudu kumaha Kakang Semar cik Kakang Semar Tulungan teu aya di waktu sabab naon cilaka ieu Pandawa disandra nya atuh agan kurang merdih kana asihna Gusti munajat kana kersana nu kawasa anom sadayana we kalebat agan juragan Kresna cepot abdi ulan wayahna urang merdih kana asihna Gusti munajat kana kersana nu kawasa Tuh. Naon dia Pak sok agan perem agan perem kumaha bayangkeun wujud agan ti mimiti tungtung buuk nepi ka tungtung suku bayangkeun ku agan Baktos na parantos pamiarsa anu dipika hormat hatur nuhun pisan parantos kersa mirengkeun lalakon wayang golek ieu mugi aya manfaatna janten panglipur dina peuting ieu dugi ka patepang deui dina kesempatan salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.